Urang mak sayang operasi plastik cuy. Atau sok tinggalin wae Ceu Haji. Nya Ceu Haji. Make segala yang operasi plastik atau kos goblok duit wae. Sugan we nu rada ekonomis atuh cuy. Panjang modal ieu mah. Modal naon? Sugan we ring operasi plastik bisa jadi simpanan pejabat. Begeuna hirup teh anu ngabiayaan. Nah, jelema balangsaknya boga cita-cita teh menihina. Segala hayang jual diri ke pejabat. Bari jeung duit pejabat lagi menang korupsi. Kembaya tuh Ceu Haji datang ngarugikeun batur ieu. Ya dengekeun jual diri teh dosa. Terus di paraban ku pejabat teh duit korupsi. Dosana age eta mah kuadrat, dobel Ceu. Eta mah di neraka lagi geus lain kerak deui suluhna. Jigana mah pagigir-gigir jeung Firaun oge. Ah, dosa mah kumaha engke we Ceu Haji. Nu penting mah ayeuna bisa menangkeun duit nu babari. Nya geus satu ari keugeuh mangke Ceu Haji boga tatangga do dokter urang telepon heula nya. Bisaeun jigana ada operasi plastik mah. Mahal tuh Ceu. Geus kudu mikiran bayaran bere we jarcok. Ha itu buru. Coba atuh urang telepon heula nya bisi keur aya di dieu. Emang cicingna di mana eta dokter? Ah di mana we si eta mah cicingna? Halo. Ampura ieu babaturan yang operasi plastik cenah. Aduh lah ayeuna atuh.